Tumis bayam liar diteruskeun ngahanetkeun sangu dina kompor. Assalamualaikum baraya kumaha ye dararama. Ieu teh sakitaran sorean nya jam 3-an ieu teh rek ngahanetkeun sangu nu tadi isuk-isuk menang nyangu tina magicom. Bar lamun teu dihanetkeun mah da ieu teh loba keneh lamun digoreng loba teuing jadi urang hanetkeun we kanu kompor. Kebeneran ieu teh boga ieu nya sayuran nyaeta bayam liar atawa bayam anu liar kitunya henteu dihaja di pelak nya lumayan we lah keur dengan sangu mah nya ieu teh da ngeunah lamun dipasak mangan kudu dileop heula ameh henteu pahang jeung bumbuna oge henteu ribet da ieu teh ngan ukur make bawang daun jeung siksik cengek we ameh seger. Tah ieu teh caina geus ngagolak urang leop we ku cai panas supaya henteu pahang si bayamna kala engke digoreng. Sakira geus layu mah urang pikeun we cai panasna anu sesa ngaleopna. Tah ieu teh urang tumis nya si bawang daun jeung si cengekna urang gongsrang-gongsreng we sakedeung sina asak. Tah lamun geus asak mah urang abuskeun bayam anu meunang ngaleop tadi teh dina saeng geus saheng urang asupkeun we sanguna. Tah lamun geus diasupkeun mah turuban we keun antep sina timus. Urang kana tumis bayam deui urang samaraan we ku kaldu bubuk jeung gula bodas terus dikocek-kocek sina merata si bumbuna. Sakirana geus asak jeung geus karasa si uyah pecina jeung si kalduna nya atawa gulana tah ayeuna mah urang abuskeun we kana mangkok urang wadahan. Sok ngalimet nya ari kunu sayuran kieu mah da ieu teh enak banget nya upami dituang teh apalagi diangge cengek aduh seger pisan. Heuheuy duduh meni make jeung aya bahasa Indonesiaan sakalanya. Geuningan si sanguna oge geus timus geus ngebul urang abuskeun we kana baskom ieu teh poho deui baskomna leutik teuing kitu. Tuh pas ditamplokeun teh geuningan amuradul da heueuh meureunna leutik teuing bae kagok urang kipasan we atawa urang akeul-akeul kaya kieu. Aha cenah make jeung diakeul heuh meh haseupna teh henteu loba teuing meh henteu babari haseum. Tah ngakeulna geus beres sanguna geus siap disantep sareng bayam anu meunang ngagoreng teh. Sakieu heula video ti abdi tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.